Mamah apa anu dupi kacinta anu dupi hormat ku teteh upami nyawang mangsa anu tos kalangkung tegesna 20 tahun kapungkur mangsa anu pinuh ku paninengan salapan warsih abdi di alam kandungan di gua Garta abdi nyalindung ka mamah nanging mamah tersieu malihan bangsa abdi gelar ke alam dunia tantosna harita mamah perang sabil ngentosan hirup atana timang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sadaya-daya angin pangersa Gusti rehna abdi gelar ke alam dunia rai poe rai peting datang bulan ganti tahun mamah sareng apa teulah ngajejeh ka abdi murupi sandang pangan pendidikan oke kesehatan parantos dipaparinkeun ka teteh sadaya hatur nuhun mamah kalau apa ketampilah cebatik dunia ruh akhirat hapunten mamah apa dugi kawangtid ayeuna abdi teu acan tiasa mulang tarikh teu acan tiasa mulangkeun cai susu ka mamah mugia mamah ngeridokeun cai susu anu parantos dipasihkeun ka abdi mamah apa abdi pasrah sumberlah nyanggahkeun sadaya-daya mugi mamah sareng abdi ngapunten sagala kalepatan abdi mamah apa aya pamundut anu pamungkas ti abdi ka mamah sareng ka apa mugia mamah kali apa ngawedian sareng maparindu arestu rehna dina dinten Ahad enjing teteh bade ngalaksanakeun akad nikah bade naratos ngabangun rumah tangga kalayan enjing bade ditikah ku pameget pilihan teteh anu namina Aariani Herdiana putrana Bapak Ninding mugia pameget pilihan abdi tiasa tanggal ngalir lahir batin dunia roh mugia mamah sareng abdi ngawedian kalayan ridho diwuwuh kapangdoa Allah manda rumah tangga abdi aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin mamah apa punten lahir batin abdi doakeun abdi restuan abdi maneh supaya enjing abdi aya dina kalancaran aya dina ginanjar Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin.